aya ge baheula di zaman Seholil Bangkalan. Oleh Bangkalan teh waliun min auliyaillah. Can lila ti Holil Bangkalan mah itu tahap jeung Syekh Nawawi lantaran ngaguruna ka ditu ka Ki Ahmad Khatib Sambas kene torekat na langsungnya. Bali ka dieu loba kaistimewaanna, di antara kaistimewaanna nya nama hobina ngaji tafsir santri ratusan eta nu endek ngaji sorok mawa sorok, nu endek ngaji alfiah mawa alfiah, nu endek ngaji johar maknun mawa johar maknun, tapi nyana ngajina tafsir bae kudu ngaji sorok kadengena sorok, kudu ngaji nahu kadengena nahu, kudu ngaji fatul muin non fikih kadengena fikih, kudu ngaji tafsir kadengena eta teh nu diajina tafsir tapi kadengena beda-beda. Aya urang mah lain nu diajina tafsir tapi kadengena aya nu nundutan, aya nu cengat, aya nu dula-dula bae SMS macam-macam sarua kitu nu macam-macam. Tah Ki Holil Bangkalan teh kos kitu ditangtangan bae teh ku jawara teh. Waktu jawara naon kitu ngaranna Madura teh celurit pan. Tapi eta Ki Holil mah tenang-tenang baik, karena ahli ikhlas mah kalem baik, boga permasalahan kumaha Allah baik. Ditangtangan gelut, bahkan di rogalah dan lain sebagainya kalem baik. Atuh japa emang nang Gusti Allah lain kudu lemah, kena kudu baik dicelurit masalah cek Ki Holil. Eta Ki Holil teh kos kitu istimewana. Murida loba nu teu ngararaji 10 tahun didinya tapi balik di Ciduhan bisa ngaji. Masya Allah meureun tirok adhar jengkol Ciduhan. Iki Holil aya ta Ki Sobari Cilimus teh di ditu kapan 15 tahun pan sepuh Mama Holil mah sepuh yuswana teh 90 tahun sepuh membu pupus tak zamanan Ki Hasyim Asy'ari mentak aya dongeng istri Ki Hasyim Asy'ari teh kapan mawak Wahid Hasyim bapana Gus Dur dibawa kadinya Itako ngaranna teh eta ti istrina Ki Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum hujan mangkani hujan gede hujan bergan datang kadinya make daun gitu. Siapa ini? Saya istrinya Ki Hasyim Asy'ari. Oh, pergi kamu, pergi jangan di sini. Kaget, biasa ada tilok itu, ai kadinya ieu diusir. Pergi. Atuh saya kehujanan, biarin kehujanan juga. Cerik nyana balik ka ditu. Pamajikan Ki Hasyim Asy'ari. Balik datang ka ieu mah cerik kunaon diusir sama Ki Holil. Wah, bukan seusir-usirnya aja Ki Hasyim, pasti ini ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Geus bae. Keberhadiannya ditapakuran bener baik begitu Ki Wahid Hasyim jadi menteri di Jakarta dek Bandung hujan gede anu luar biasa mobilna teu dikendalikeun teu terkendali nabrak kontainer harita maut berarti mautna dalam keadaan hujanan tahu lah keur dibawa kaki Holil nate hujan gede teh geus aya nu nafsiran harita kiai di Madura jeung di Surabaya pasti Ki Wahid Hasyim ieu maotna pasti ke kahujanan kajen kumaha tepat jasa begitu boga anak Gus Dur manehanana tadi antarana Gus Dur keur leutik keneh Ki Wahidna ieu tabrakan hujan gede luar biasa tak eta teh geus kadeuleu ieu orok teh kena kahujanan sebab engke ieu baot teh bakal hujanan bener bae. Aya deui jelema hayang nyoba jasa Ki Holil dengan susah biasa ieu. Salakina jeung pamajikan ngomong bae
kurang cinta jasa jana kaki Holil sok ngadenge orang tahu cek majikan kurang kaditu teh jana cek nama wana orang mangan bogana ganyong kadina orang boga ganyong ge saeutik deui ganyong ge ngan saukur aya berenang 5 siki mah di bawah dipuntel-puntel eta dipapak ku Ki Holil dipapak. Woi saya nunggu dari tadi sekian teh alhamdulillah itu bawa apa itu bawa ganyong ini kesukaan saya Ki Holil teh padu gegeran ka santrina kulub ya puncak bahasa urang mah kulub gorotok-gorotok di hadiran punyana kene bidahar eta ganyong 5 beak kabeh caknya teh berarti kiai urang teh resepkeun ka ganyong ieu caknya geus senang hate balik beta nu susah teh kayak urang minggu hareup mah atawa 2 minggu ka 2 minggu deui urang nyaba deui ka ditu moal ganyong lah caknya nu loba bener ganyong nu nyana geus beak ganyong nu tatangga dipaling gunyana hayang kalem ku kiai burung ganyong lain peting-peting dicokelan dibawa ke karung barang datang assalamualaikum Ki Holil ngusir pergi kamu ini saya bawa ganyong tinggal ganyong ya kenal pergi diusir eta si jelema duaan teh diusir ceri katungan ganyong mah diteundeun deui di dinya tah buat kiai cenah ganyong kesukaan kiai suka juga bukan dapat nyolong ya kanya hoan kiai nang nalin masya Allah eta Ki Holil karena mantap karita teh aya jawara lantaran diri tu loba orai jeung loba kalajengking jadi jawara teh ceramah saudara-saudara sekalian saking banyaknya ular maka ular itu pemberian dari Allah halal udah ular pokoknya ambil goreng enak dan itu kelabang kalajengking juga enak ternyata jawara teh patwa halal Ki Holil teh sipan itu budak halal orang sebab ular itu sama dengan dan kan sok dicaita belut apa bedanya belut dengan ular sama ternyata masih enakan ular halal bebeja ke masyarakat Ki Holil Ki Holil teh haram orai mah tuh orai kalajengking haram atuh kiai cenah kudu ceramah tuh dia tuh kula mah dia teh ceramah ge geus ceramah bae di pengajian di muludan emang orai mah tuh halal haram cek kiai teh pas aya raramean di kecamatan diundang Ki Holil teh diundang di jawara ceramah ular halal halal Kuari bagian Ki Holil Ki Holil teh bagi 2 aja dah yang haramin ikut sama saya yang halalin ikut sama jawara ya eta hebat nah hukuman teh kos gitu luar biasa Ki Holil cuman enggak lama lagi akan ketahuan halal dan haramnya ya enggak lama lagi akan ketahuan udah sekarang begini aja kita yang haram tetap haram sebelah sini ikutnya sama saya yang halal ikut sama jawara enggak lama lagi akan ketahuan halal dan haram oh ya bener baik 2 poe jawarana disantok orai waktu ke dokter ngomong jawara lu hiji deui kena kalah babaturan teh tuh ka dokter terus teu cager-cager oh ka dieu dibengker ka dieu teu cager cek sebagian cenah ieu mah kudu dibawa ka Ki Holil wah tuh enggak mau cek jawara itu kan musuh saya ya musuh tinggal musuh ini mah enggak ada lagi kecuali jampe kiai alah bohong terus buseselehnya nanggus di Madura di Surabaya ya kalau barang halal mah biasanya nggak ngerusak Ki Holil teh barang halal mah nggak ngerusak ini mah barang haram ngerusak jadi haram mah nanti juga akan ngerusak apapun yang diharamkan oleh Allah pasti itu nanti akan jadi kerusakan
Akhirnya LHDF Jawara dibawa digotong kayak maki holi. Kenapa ini Jawara? Sentok ular. Ularnya haram apa halal sih? Ya nggak tahu ya. Kiai bisa deh. Kalau kamu masih menghalalkan nggak sembuh, tapi kalau kamu udah mengharamkan sembuh. Itu cuma segitu doang. Haram sembuh sekarang juga. Bener Kiai? Benar. Udah saya haramkan atau itu ular, bukan sumulut, tekad hati. Ya udah, tobat dulu, tobat dituntun ku Ki Holil, tobat beneran istighfar. Sok sekarang nyatakan, saya menyatakan bahwa ular itu adalah haram. Eta ku Ki Holil dikiekeun doang tah beres jampena beres ulah cager tah eta Ki Holil teh kos kitu masyaallah mata ku urang di jarahan teh lain lalawora eta nu ngadenge bae nu ngadenge tah harita nu ngadenge aya deui masyarakat digegel orai dijampe beres cager dah asal aya deui beres cager mata kieu mah amun di lembur urang aya tah nu digegel orang sok urang beres melendung bisa aja itu mah karomah beda deui karomah mah tuh Masya Allah. Nah ira nu diharamkeun cek Ki Holil sudah ada disnya. Hewan yang halal yang mana, hewan yang haram yang mana, itu sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Jangan sembarangan, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Itu sudah kehendak Allah. Innallaha yahkumu ma yurid. Masih loba keneh dongeng Ki Holil. Jawaran du hiji deui ngamuk nang tangan Ki Holil. Lantaran eleh jawaran nu tadina loba pengikutna kuari eleh ka Ki Holil teh. Hatta pengikutna jawara mah pan pengikutnya marah nya nama. Akhirna kabeneran Ki Holil mah biasa jeung pemerintahan teh waktu diondang hadir biasa masalahnya nama masa hirupna sebab pemerintahan ari teh mah pan pemerintahan jujur adil tak kabelah dina makomo sebab di zaman Belanda pan harita jadi milu menegakkan agama di penjara segala Ki Holil di penjara di zaman Belanda. Ieu mah panjang cerita namun mimiti mah ieu mah eta bae ditangtangan nyana keur hadir jeung para pemerintah lain keur hadir nyieun pemerintah nyieun hiji riungan gede jawara Gus daratang tokoh masyarakat pemerintah geus daratang tinggal Ki Holil eta menca jawara ieu nungguan saha deui nungguan kiai nu deuk maca hadiahna kiai saha mama Ki Holil emang lu bisa sabira hadiah kudu nungguan jangan kiai nu sejet atuh aing mah aing bisa sabira hadiah lain gitu setelah imam tupannya nama ahli imam bisa lanjutkan ulah kudu nungguan jelema hiji urang ieu jam geus sabaraha ieu teter waktu ulah gara-gara nungguan jelema hiji aju urang kaberangan lanjut tanggung jawab kula sapira Holil tong paharaja saneuk lain kieu aja sapira Holil Ki Holil teu kebal keur menyorot ribut dirinya datang naik kuda pan Ki Holil teng iya kiainya yang membuat gersak kita ini ngelama-lamain waktu goblok ini kiai kiai biasa we Ki Holil datang turun barang turun tina kuda sukuna dikana taneuhkeun taneuh oyang bleng oyang taneuh barangnya ngalengkah deh bleng cek jawara kok ini goyang begini ya goyang karasana ku jawara ieu dunia goyang ai kudu sejen mah henteu cek cenah itu kikieun si jawara
Kiai jangan melangkah, jangan melangkah. Emang kenapa? Goyang dunia. Kiai tuh biasa bae goyang, asal kiai ngalengkah dunia goyang, miringnya nak kikirannya geus kieu bae nya nyeklam katihang sagalan gua ditonton ku kabehan. Emang ada apa dunia goyang. Kioli seuri bae atuh kioli datang ka diuk jana langsung sasalaman hampura cek nya teh maafin saya kiai udah nggak usah jalan-jalan cek nya dunia goyang ini. Lain sembarangan kiai kioli teh mantap dijuk-juk di mana-mana di jarahan teh tak eta kos kitu goyang dunia tak ka jelema nu nang tangannya. Masya Allah Ki Khalil Bangkalan lain bantrak masih loba cerita-cerita Ki Khalil ke insyaallah. Nah ieu mah keur cerita tadi orai kalajengking nu dihalal-halalkeun ternyata ku Ki Khalil mah dianggap biasa bae sebab eta mah hawa nafsu ujung-ujungna mah eta dijampe kunyana beres diusap beres datang enggak nu ngadenge harita urang mah ulah tuturuti beres cager tak ku ngadengena doang ngadenge jampena aja kiai baheula beres aja kana teh tatangga digegel orai beres cager Syekh Khalil maka Syekh besi Khalil doang di gawe ngaran Khalil teu mah pan tukang kieu bae nyampe teu mah Khalil lain deui ieu mah Syekh Khalil Bangkalan ulama kabeh mempermasalahkan soal bedug cek sawareh bidah cek sawareh henteu cek sawareh bidah cek sawareh henteu teu deui nu mutuskeun iwal hiji Syekh Khalil Madura Bangkalan berangkat itu berangkat seluruh ulama Jawa Tengah Jawa Timur lantaran isme Muhammadiyah geus aya ngajelaskeun tentang bedug bidah jeung teu bidahna berangkatlah ka imah Syekh Khalil Bangkalan berikut ulama-ulama nu sejen kabeneran Syekh Khalil eueuh Syekh Khalil kereueuh begitu datang ka imah Syekh Khalil teu aya assalamualaikum teu aya assalamualaikum 3 kali teh ayalah santrina mama nuju teu aya kabeh kaget ieu urang ti Jawa Tengah Jawa Timur jeung ti berbagai daerah dek nanyakeun soal hukum bedug bidah apa teu bidah kabeneran Syekh Khalil teu aya yuk urang ka masjid deh yuk ka masjid Syekh Khalil kunaon eta bedug eueuh anu nabeuh tapi sasada sorangan duduk biasa beres kabeh kiai kaget oh iya jawaban berarti menang beureun teu bid'ah nabeuh sorangan mentek di dieu beus aya bedug nabeuh sorangan sing hade kajen kukumaha ge kuntilanak teh mah nah geus beres baralik bae begitu baralik menang sababaraha poe daratang deui kan ka Syekh Khalil aya Syekh Khalilna mama saminggu nu ka tukang kami daratang ka di maksud teh endek nanyakeun hukum nabeuh bedug jeung hukum bedugna be eta teh saware ulama bidah saware ulama henteu abdi hayang keterangan ti mama ku bodoh cek mama Khalil nah jadi kiai ku bodoh-bodoh teuing cek mama Khalil ke kami asana teu ngeunaheun disebut bodoh aya eta waktu ka masjid bedug sasada tah henteu heuh sasada eta jawaban coba ya kesanu nakolna coba ayo sanu nakolna coba ieu bedug mandak di masjid mah tetep teunan bedug bae di dia lamun cenah bedug gegeran bali bedug besi eueuh bedug sementara besi aya di dia anu boga tanji nah nginjem heula sagedeung bedug tanji nah ieu bedug lain lalawara inget keur jelema zaman hese baheula ka Mekah
suami istri urang Surabaya ke Mekah naik kapal laut. Begitu geus asup ka kapal cak pamajikanana ka azana urang geuna amat mun ngadahar anggurnya. Oh, coba neangan gak meuli heula. Salakina lantaran dititah ku pamajikanna kan turun ke handap. Turun di handap kebenaran eueuh takal anggur. Nu jualan anggur. Terus neangan rada kabelah ditu rada kabelah itu aya manggih di pasar bungaheun jasa salakina lantaran pamajikanna hayang anggur. Ngan begitu dibeli kapal berangkat. Anggur dibawa datang kadinya buntut kapal kadeuleu. Waduh, aing ka Mekah tinggalan. Ieu anggur naon hartina cekna ieu. Pamajikan aing hayang anggur, aing balanja demi pamajikan. Aduh, ieu pamajikan kumaha engke di Mekah. Kapal bebeja jana ka pengurus kayak gini teu bisa tuh ai kapal geus waktu berangkat mah berangkat bae cerik nyana dirinya ngedengu-dengu begitu cerik ngedengu langsung aya nu ngabejahan pagaweuna. Pak, kenapa nangis? Saya kan salah satu peserta haji, terus saya disuruh oleh istri saya beli anggur, cari anggur nggak ada di bawah sampai pasar. Terus begitu saya dapat anggur sampai sini kapal udah berangkat. Ya, cuk pegawainya tuh bapak ini lagi. Kenapa? Artinya udah begini bagaimana? Udah sono aja ke rumah Ki Holil Bangkalan sono minta doanya. Emang dia pengurus haji? Bukan, dia mah kiai. Cuma minta doanya aja ke sono. Nyana baripu yang bisa naon atuh Ki Holil sih. Ceknya na urang ka ditu ge paling ge cenah dijampean dibere cai abeh tararis doang. Ieu mah pan maksudna lain supetis. Iya. Ka ditu ka Mekah. Aduh. Sakali deui nyana dinasihat ka ditu ka Ki Holil. 3 kali kakak arek berangkat. Waalaikumsalam cek Ki Holil di Madura. Dari mana? Saya dari Surabaya ini. Terus ada apa? Saya kan peserta haji, dipakainya juga pakaian setelan haji. Terus ya saya udah masuk kapal, terus istri saya pengen anggur, saya cari di bawah nggak ada, sampai pasar baru ketemu. Begitu saya udah nemuin, saya ke Cirudaki, kapal udah berangkat, jadi saya ketinggalan kapal. Itu tuh mah harus pengurusnya, pengurus di sono, urusan perkapalan. Coba sono, saya oleh seluruh pengurus suruh ke mama ke sini. Atau mama mah nggak bisa, bukan pengurus kapal, mama mah di sini ngajar amil, jurumiyah. Ya kalau mau mondok udah di sini. Saya bukan mondok. Saya mah pengen ketemu sama istri. Kalau berangkat, kalau enggak berdua. Ntar saya di rumah sendiri, kan tahu sendiri mah. Ki Holil siapa kadinya baik pikiran anak. Pelantaran ceri Ki Holil bebeneran berarti. Ya. Begini aja ya cek Ki Holil. Yuk kita ke masjid yuk. Masjid diajak ke masjid. Tuh, labun ku Haji Pendi bakal diajak ngagibri karung. Punyana, tanaga beak duit dibere penblon eta. Tapi ku Ki Holil makan diajak ke masjid, kita ke masjid sholat beres sholat sini. Cek Ki Holil nanti jangan kasih tahu siapa-siapa sebelum mama ini meninggal. Kalau mama sudah meninggal boleh kasih tahu siapa saja, tapi sebelum mama meninggal jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ya, sumpah saya mau sumpah demi Allah saya tidak akan beritahu siapa-siapa sebelum mama meninggal. Ya udah meremnya nak udah melek bentak barang bentak ya di jero kapal nyana kikian we kakian
iya aing di kapal tadi masjid sih kieu deui nya aing di masjid apa di kapal sih kikiran we nya kieu we ya ieu mah di kapal gegeraan bae nya neangan pamajikan wow ieu tah anggur tah kakak di mana bae mau dipeluk ya kocek atuh munggah jasa caknya nanti atuh kula neangan kakak ke ulah loba ngomong kakak ge puyeng ya sebenarnya teu arti kakak ge cek teh ieu ke bae lah ngomong nang ge bae ngobrol nang ge bae ngobrol iraha engke lamun mama geus maot ye lamun mama oleh geus maot kakak ge obrolkeun atunya heuheulan kakaknya heulan itu cekna teu moal geus bokona mah hayu orang ka Mekah coba eta Masya Allah tah mantak lamun boga kasulitan tanya ke Haji Pendi Haji kula boga hutang ya kumaha carana ayo ke masjid diajak ke masjid nya boga masjid hasbunallah pandiri itu tinggal wani mal wakilan rencana ya datang enak aja ke masjid saya boga hutang bongan sia situ di ke masjid kan pentolol siapa lain dibere wiridan dicarekan asana nyana balik ngeluh ya Pendi kau inget teluh sia kebiasaan tapi Mama Khalil masuk ke masjid sholat dibere ilham ku Gusti Allah eta jelema pohara jasa sanggeus wafat ke Khalil kakarak bebeja Khalil Bangkalan ukur mujuh manehna ngajar jeung santri jol aya urang Arab kan assalamualaikum waalaikumsalam wow marhaban ahlan wassalam ya terus ngadengikeun ngaji datang ke maghrib barang datang ke maghrib milu berjamaah begitu milu berjamaah imamna kan kieu Khalil lisan Jawa kurang fasihat maca Fatihah pelebah waladhdallina keluar angin waladhdall cek orang Arab dia tuh kus ieu walai tas ieu macan aja gitu didengekeun di rakaat kedua ghairil maghdubi alaihim waladdallin muparokohnya nata barokoh geus tegaci cek urang Arab ya pinter mah pinter bae jago mah jago bae ngan qiraat kurang hebat cek guys begitu jam 12 nah ini pamit begitu pamit dia aya nu ngajago mau kaget ya nawa lulumpatan kaki Khalil deui aya naon cek Khalil waduh mencara kurang mana mau pulang di jalan ada mau ngegermin anak itu waduh anak kemana aja ente nyari anak orang Arab gajah ada yang merentam kunon salah itu tuh orang Arab ceki Khalil dong nggak apa-apa kalau ada maung di mana saja jampein aja apa jampainya udah bacain bilangin suruh Kiai Khalil Madura waladhdallin gitu nyana ngawuleng bae nyana ngawuleng bae nu kuai ikut pakai kampung teh pakai jampe harus kira-kira cek kurang Arab coba cekna datang deh ke bener yang ngegerem salam dari Kiai Khalil barusan dia amanat sama saya mohon diselamatkan dengan waladhdallin mau ngaleos Masya Allah cak kurang Arab aing geus paseh jasa waladhdallin eleh waladhdallin naon eta balik deui nya ka ditu ikhlasna waladhdallin di buleud-buleud rajaban muludan hayang dibayar tapi waladhdallin sanajan keluar angin ikhlas asana sia waladhdallin kabeh ya ese ku ikhlas Pak anggeus-anggesan ku ikhlas masantron nyana salat maghrib pan seserian di dia di Tuban seserian cak buruna teh sial teh budak berjamaah ngaganggu batur saha teh budak teh terus we seserian dia da seurik beres salat saha tadi lu seserian nya da seurikan Khalil ka dia sia
kurang seserian sia ngeganggu sholat batur wiridan sia ngeganggu seserian baik lain khusus sholat kurang sia seserian sakjana mama hatena keur ngakel katebak je heueuh paring mama na teh lapar ngimaman jadi inget kang ngakel keur sholat kanyahoan ji mama hampura atuh Masya Allah kadeulina mah mama teh keur ngimaman sholat kajahoan ku Syekh Khalil horenganan hatena keur ngakel deuk dahar ye eta kajahoan tak wali waduh Masya beda cantik ke Khalil teh anu maling gedang teh atuh bantengnya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai geher di mana deh wah gua da jasa asak ya wah laporkeun ku lurah pondok aya nu maling gedang saha si pulang panggil ku Ki Khalil panggil gedang bawa sih bang carekan beuing nolong gedang kamu nolong payah kamu lain gedang payah aduh Ki Khalil pohon habisin sama kamu habisin belah habisin jangan ada yang tertinggal semua apa namanya bijinya juga makan waduh artinya lah ilah waduh dibari ceriknya diusir deh pulang kamu pulang ya datang ke imajian pondok santri na brok loba jasa kata ditakun loba jasa santri na loba terus barisa ngaji nyana kadinya ke Ki Khalil nage ngabagjakeun biasa masalah teh santri-santri nu nyahoeun teh apa neuleukeun we wih si eta teh maling gedang jadi kiai Masya Allah ini 1 tahun teh ka 2 tahun tah santri nu nyahoeun teh ka 2 tahun maling aing ge lah aing ngajen kokomaha ge jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cek nya maling gedang dilaporkeun deui biasa ku lurahna bagi ya ada santri nyolong payah lagi biarin aja lah enak ngarep-ngarep dibawa kuyana tuh bawa gitu tuh lapor gede kudu saurang yai ada yang nyolong payah biarin aja kalau mau malah udah biarin enak ngarep-ngarep dipanggil henteu bae si aja sih aing mah teh dipanggil-panggil ya bebeja deh yai saya nyolong ya kalau mau ambilin sebuah dah wah malah mah kalau bisa lu udah semua orang tahu nggak orang lu udah ambil semua ya besok mau ngebesan bayai wah ceknya lain mah cilaka yuk lain deui urusanana tuh korenganan nu pertama mah Ki Khalil geus deuleu di Lauhil Mahfuz ieu budak teh bakal jadi pikiai eta dibere gedang teh seakan-akan putuh nu mantap siki-siki da titah dibeakeun ulah dibikeun ka sasaka maneh kabeh orang keur nurukeun ilmu Ki Khalil Bangkalan muridna teh muridna ye rakyat melak bonteng asal deuk diala geus kapiheulan ku pamalingan asal isuk deuk diala geus kapiheulan ku pamalingan aduh sajenna aing nu melak batur nu ngasaan kadanan ngajual atuh ngasaan sajenna aing bebeja we ka guru aing Ki Khalil keur magahan santri pas jurumiyah keur magahan jurumiyah pas datang waalaikumsalam bari ceuri naon ulah melak bonteng aja bonteng dari piheulan ku pamalingan aja maksudna pamalingan supaya beunang lah geus bae lamun aya pamalinganana tah mama keur ngaji Zaidun Qaimun bacakeun Zaidun Qaimun artinya Zaidun Qaimun teh Ki Zaid nangtung geus we nya itu bener pas datang ka ditu teh isuk-isuk aya pamalingan keur maling bismillahirrahmanirrahim Zaidun Qaimun pamalingan nangtung bae kieu bae manjur Zaidun Qaimun anu merena wali
Coba nu bayarna Habib Rozak. Gelut ini. Banjur wali mah. Teu kudu ente di wali mah. Masya Allah, sampai sapeting nangtung bae bebeja deui nya ka mama. Mama, ulah. Nangtung bae. Sedangkan pemalinganana atuh tatangga kula. Tapi mah supaya cager deui. Oh, cager deui, neruskeun nu kamari. Zaidun roja'a. Ki Zaid balik artina. Bacakeun ka ditu ge. Catang ka ditu. Zaidun roja'a. Alhamdulillah. Saknya aing kunaon ku sia atuh disirep nangtung bae. Wiridan naon eta? Asal pamalingan Zaidun qaimun. Supaya nangtung bae. Coba wae geus disik. Dicoba. Bener di kebun nu sejen aya nu maling. Zaidun qaimun. Terus bae maling. Sial teu manjur.